Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagaro spesial di mana bae ayana. Wilujeng sonten wilujeng batepang dangu deui sareng akinya di acara anu maneuh nyata dongeng Sunda ti Kandaga Kidagaro spesial YouTube. Kumaha daramang sadayana, alhamdulillah upami daramang manya mugi-mugi wae sadayana aya dina ginanjar kawilujengan teu kirang sapapaosna sehat lahir sinareng batin jembar manah gampil rezekina oge lancar saluruh piurusanna sarta tebih tina mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Ngadongeng deui pamirsa ngeureuyeuh deui neraskeun hanca anu katunda kamari. Hiji lalakon anu judulna Jagariksa Kebon. Ayeuna nicak bagian anu katilu, kumaha lakona Pasidik Purnama sareng Ambu Aida teh urang lajengkeun bae. Sadacan aki ngalajengkeun dongeng mangga kangge nu nembean manco nembean ngadangukeun ulah asa-asa. Di subscribe wae nya ditoya palebah tombol loncengna supados saya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen oge ngasih dongeng-dongeng aki. Mugi-mugi sasarengan urang tiasa janten pangreurah nggoni ngamumulai seni dongeng Sunda supados tetep aya dongeng Sunda tetep rame, tetep nanjeur, tetep rempeg, tetep jaya di udara oge. Tetap waluya di negeri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya kisuna parsa makna sor awugna mangga kaparayun sadayana prung Gancangna carita anak incu menantu Sidik Purnama geus ngariu di meja makan pikeun dahar bareng sakulawarga. Paul incu lalaki nyencle gigireun akina. Ki, kunaon unga emam ngariung aki calikna di kursi ieu? Ceuk Paul ka akina. Margi ieu kursi teh pikeun kepala keluarga walon Sidik Purnama. Janten aki teh kepala keluarga keluargana di dieu nya nyakinya kok tiasa. Cuma nya meja ieu teh ibarat tangkal anu agung teh. Nini Paul nu aya ditungtung ditu ibarat akar anu kuat nancep kana taneuh. Cek Sidik nunjuk ka Aida anu diuk ditungtung meja hijina. Jaki batang tangkalna anu nahan supaya akar teu kacabut pami aya angin puyuh. Cek Sidik deui. Aida mah ukur imut ngagelenyung kawas biasana. Teras papa, mama, bibi, amang sareng nu sanesna. Tah, kumaha tah ceuk Paul naonnya? Henteu terang naon atuh nya Ki? Papa, mama, bibi, amang sareng nu sanesna teh. Paul kalah tuluy itu manya. Ja eta sadayana dahan-dahanna tangkal agung teh. Da pami Paul sareng Maya eta buahna anu amis. Cek Sidik miheulaan ngawalon deui samemeh Paul calangap tu manya deui. Ngeunaan dirina jeung Maya. Keur kitu sor-sor piring dieu si ku rupa-rupa asakan datang ka meja dihidangkeun ku dua minantuna Sidik nyaeta Tika jeung Nur Aeni.
Tah bacem tempe mah bagian akang. Cek Dimas kumetap nempo bacem tempe anyar ngagoreng mending ngebul kene. Pami rendang tah rendang sapi mah karesep Ardi. Cek Ardi bari ngadeketkeun mangkok nu dieusi ku rendang ka hareupeunana. Ari karesep Herdian mana mah? Nya ka hobi Deni o gimana mah? Tenang barudak tenang, mamah tos nyiapkeun karesep sadayana masing-masing. Asik. Meh bareng sakabeh nyebut asik. Ari bapak kumaha yo? Kabagian naon bapak? Cek sidik di tungtung meja. Bapak mah kebagian sesana. Nya kebagian sesana pak. Aduh. Gitunya kebagian sesa aduh. Sidik ngagak-gak. Kayaan di meja makan anu haneuteun mawa kabagian pikeun Sidik jeung Aida. Kocapkeun wanci peutingna. Di ruang tengah Sidik nyalukan kabeh anakna katut minantuna. Teu lila kabehan anak minantu Sidik Purnama datang ngariung di patengahan. Barudak bapa ngarasa bagja, urang tiasa riung mung pulung deui. Haridep sakabeh mawa kabagjaan pikeun bapa sareng mama. Disemet ayeuna kami ngan ukur duaan. Terus daratang disemet heubeul kami ngan ukur duaan terus daratang. Hidup hiji-hiji. Tambahan kebahagiaan nu teu aya bebandinganana pikeun bapa sareng mama. Cek Sidik kamimitian cumarita. Pak, aya nu bade disanggemkeun ku bapak? Tanya Dimas. Anak Sidik nu panggedena. Nya. Bapak teh percaya yen bapak ngagaduhan putra-putra nu bager tur saroleh. Bapak oge palai terang, nah barudak bapak teh nganggap kami kolot nu bager atawa henteu. Cek Sidik deui bari neuteub hiji-hiji anakna. Pak, bapak sareng mamah teh sepuh anu kacida bageurna. Kami sadaya ngaraos bagja ngagaduhan sepuh anu terbaik pokona mah di muka bumi. Dalam dunia ieu nyaeta bapak sareng mama. Ayeuna mah Ardi anu ngajawab kana pananya Sidik. Nu sajena atuh bareng ngarungeuk bari jeung imut. Sae ari kitu mah hatur nuhun barudak. Ayeuna bapak bakal nyaritakeun pamaksudan bapak. Bapak teh tos pensiun. Salami 40 tahun seueur waktos bapa anu kapiceun pikeun damel. Eta teh kangge nyubadanan sagala pangabutuh kulawarga. Sanaos bapa janten kirang waktos kangge ngumpul sareng barudak. Tah ayeuna mah bapa teh tos nganggur. Tos seueur waktos. Bumi ieu teh bumi kontrakan. Derasna bapa hoyong langkung caket sareng haridep sakabeh. Salami ieu kami nya bapa jeung mama. Urahkeun kanyaah kami ka barudak sadaya pikeun miharep kanyaah barudak sadaya. Dina waktu jaga tos sepuh sareng ngiring anjrek di barudak. Bapa sareng mama tos nyana kacinakan. Bapa sareng mama halim patebi deui sareng barudak. Kiwari hidup-hidup sadaya. Barudak bapa.
Kedah nyanda kacinakan iraha sareng bade sareng saha bapa jeung mamah teh ngiringan jerekna. Tah kitu anu ku bapa palai dicarioskeun teh cek sidik bari neuteup anakna pinuh ku harepan. Dimas jeung adi-adina ngadadak leungit marah maina. Paromana ngariuk alum, sabab teu nyangka sacongo buuk yen bapana rek nyarita kitu. Sabab anu dibayangkeun mah bapana rek babagi duit. Duit jasa jeung pensiun tibang. Kabehanana teu aya nu lemek, teu aya nu nyarek. Ukur ting harulang we ting hariul bingung ku pamaksudan kolotna. Barudak hidup bisireknya walakeun heula sok sawalanya. Bapa sareng mamah ngantos di taman. Cek sidik tuluy cangkat bari narik pigelang Aida. Sidik jeung Aida kaluar ti imah tuluy dariuk di bangku taman. Samantara eta di patengahan anak minantu sidik ting harulang siga nu baringung. Kunaon kabehan neuteub ka akang. Ulah habong kena akang panggedena tuh, akang ge da loba kasulitan cicing di kota gede kawas Bogor. Biayana ge mahal. Aranjeun apana kawas kumaha. Aranjeun ngarapal kan kawas kumaha kahirupan di kota gede. Can kami teh kudu nyiapkeun biaya pikeun maya anu moal lila deui ge bakal kawin sababus gede. Cek Dimas bari malik ka adi-adina. Salaresna mah ardi karsa bae nyanak bapa sareng mama bikin ngiring ka Sumedang sareng kami duaan. Tapi Nuraini sibuk damel. Cek Ardi diteruskeun ku Nuraini pamajikanana. Teh anjing dugi kasonten abdi mah damel ditambih ngurus mitoha. Nur mah asana teu sanggem. Herdian jeung Deni silih pelong. Aduh Herdi nembe anyar keneh nikah ieu teh keuangan Herdi mah teh acan stabil atuh da. Unggal tahun ge kami kedah pindah kontrakan kanu langkung murah pikeun nyiasatan keuangan teh. Cek Herdi bari ngeluk tungkul. Kumaha teh tah mun Deni wae? Herlina pamajikan Herdian ngajukeun usul. Aduh teh. Sanes nampik tapi Deni mah teu sanggem. Deni teh teu tiasa ngajaga diri nyalira atuh. Komo kedah ngajagi bapa sareng mamah. Temal Deni beli rada manyun teu pati suka meureun langsung ditodong kitu ku lanceuk iparna. Di taman sidik jeung Aida rada was-was sabab barudakna lila pisan kaluar ti imah teh. Barudak mani lami geuning ngadamel kaputusan teh nya. Cek sidik ka Aida. Sigana barudak teh parasea, parebut pada hoyong kacicingan ku urang, Kang. Cek Aida ka salakina. Nya, tiasa janten. Walon sidik bari terus nyarande kana bangku. Di jero imah anak-anak sidik Purnama masih ting harulang sabab can manggih kaputusan. Kabeh pada embung kacicingan ku sidik jeung Aida. Tika nangtung nyampurkeun salakina anu keur nanggep harigu bari nyarande kana tembok. Pikirkeun Kang naon anu kedah dilakukeun atuh. Cek Tika ka Dimas salakina.
Aku mah deui tika urang kedah nyanak bapa sareng mamah ka bumi urang. Aduh Kang, kumahanya? Kieu we atuh. Kumaha pami mama sareng bapa tetep di dieu, urang mah urunan nyukupan pangabutuhna. Ceuk Herlina ngasongkeun usul. Naon bantuan artos, bapa moal panuju. Akang kan apa sifat bapa, kawas kumaha bapa teh. Tembal Herdian teu panuju kana usul pamajikanana. Kuring aya ide Kang. Kumaha lamun mamah ngiring sareng akang abdi nu nyandak bapa. Satos 3 sasi mungkin mamah ngalih ka bumi Herdian. Bapa ngiring ka Deni kan janten kabagian sadayana. Teras moal kabebanan salah saurang. Kumaha tah ceuk akang? Ardi ngasongkeun pamanggihna. Eta mah kalah salah atuh. Urang sakabeh hafal pisan lamun bapa moal kersa papisah sareng mamah teh. Herdian ngajawab bernyambeurkeun Ardi jeung Dimas. Justru eta anu jadi pangbeberat bapa supaya teu jadi ngiring jeung urang. Lamun bapa tetep hayang ngiringnya kedah pisah sareng mamah. Tapi lamun berat ka mamah nya pasti tetep di bumi ieu. Masalahna janten beres pan. Urang janten bebas. Tembal Nur Aeni bari cengkat tina diukna. Satuju cek. Satuju pisan, bapa jeung mama tetep bagja bahagia, urang oge tentrem di bumi urang masing-masing. Cek Herlina mairan kana usul Nur Aeni. Hayu urang dugikeun atuh ka bapa. Cek Dimas bari terus miheulaan bijil ti imah. Dimas harita nu pangheulana nyarita. Hapunten Pak, kami ngadamel Bapak kesel ngantosannya. Ditembal ku Ardi. Salesna kami teh teu tiasa mutuskeun saha nu mimiti nyandak bapa sareng mamah. Saur Herdian, kami kedah giliran nyandak bapa sareng mamah. Cek Deni milu mairan. Abdi hoyong nyandak bapa sareng mamah salamina, cek Nur Aeni kawas nu nya. Kami parantos mutuskeun Pak, yen bapa ngiring sareng kami, ta mamah ngiring sareng Kang Dimas. Cek Ardi. Cek pamajikan Ardi bari imut. Sidik jeung Aida harita ngadadak romana rubah. Ngadengi ucap-ucapan anak-anak na kitu. Satos genep sasi bapa ngalih ka Kang Dimas, teras mamah ngalih ka Herdian. Ku cara kieu kami sadayana kagiliran ka nyaah mamah sareng bapa. Kumaha saudulur sadaya ngeunaan ide ieu teh? Cek Ardi deui bari pura-pura tumanya kanu sajen. Atuh da geus menang badami kabehanana ge hempak ngajawab satuju cenah. Aida Fitri jeung Sidik Purnama silih pelong dina hatena ngarak kacak. Teu nyangka ku sikep anak-anakna. Sacongo buuk ge duanana teu nyangka bakal kitu keputusan anak-anak nate. Dan nu disangkakeun mah barudakna bakal paheula-heula hayang ngurus maranehna duaan, kawas maranehna anu sapinuh hate ngurus anak-anakna.
kocapkeun peutingna. Pamohalan barudak ngabagi cinta urang, maranehna hayang misahkeun urang. Nyai ngadangu pan pok-pokan barudak. Akang mah teu panuju. Sarengna akang alim papisah sareng nyai. Urusan anu tadi cek barudak geus teu kudu digugu deui. Cek sidik bari pepatah katempo pisan ambekna teh. Dangukeun heula, akang teh salah paham. Salah ngartikeun darah daging akang sorangan. Cek Aida nyoba nenangkeun emosina sidik. Sanajan maranehna darah daging urang, bagian ti urang, tapi maranehna teu hayang nempo kolotna terus rerejeungan. Gusti Allah ngahijikeun urang pikeun babarengan. Terus barudak mikir kumaha carana misahkeun urang duaan. Cek sidik bari gogodeg. Sanes kitu, Kang. Tembal Aida, teu, akang teu hayang ngadenge deui nanaon. Ayeuna bejakeun ka barudak. Yen urang bagja lamun babarengan, akang teu butuh bantuan barudak deui ayeuna mah. Oge saterusna. Amarah sidik geus tepi ka ambun-ambunanana. Kunaon akal nyarios kitu? Naon lepat anu dilakukeun ku barudak? Barudak sono kana kanyaah urang mang tahun-tahun. Sabab eta maranehna mutuskeun kitu, Kang. Kunaon akang teu bisa kitu ambakna? Kang, ulah nyangka awon kana niat anak-anak urang. Nyai nyuhunkeun akang ulah nguciwakeun hate barudak. Sumpah demi nyai, Kang. Sumpah demi nyai. Cek Aida bari cipanonna geus nyangkrung dina kongkolak. Hanjeun apal cipanon nyai jeung sumpah kalemahan akang. Jiginit pejakeun ka barudak naon kahoyong nyai. Cek sidik kambek namah masih ngakedur dina hatena ngan tetep eleh ku nempo ngembengna cipanon ratu hatena. Aida ngalewas beri angger rada teu pati berak. Sabab nempo salakina nurut sasat dipaksa ku dirina. Sakabeh anak minantu sidik ngariung di pertengahan nunggu keputusan kedua kolotna. Telila katempo Aida turun tina tangga. Kami satuju kana usul ti barudak sadaya. Wartosan sareng saha jeung iraha kami kedah ngiring. Ukur sakitu anu diucapkeun ku Aida satulina Aida naik deui pikeun nyampeurkeun salakina. Tos resepnya kana idena tempo bae lamun tempo bae naon anu bakal kejadian lamun engke tepi ka bumi urang. Cek tika romana Kurawud Hasyim da mimiti ge teu hayang kacicingan manehna mah kumitohana. Idena salah si jadi we urang kabebanan. Cek Nuraini bari tuluy ngaleos. Nu sejenna oge nuturkeun ting laleos ti patengahan. Peting tamah jempling. Dimah sidik karasa simpe teu kawas ti sasari. Kawasna perbawa hate nu bogana anu keur dirundung ku kanyeri batin. Sidik jeung Aida ngagoler dina kasur lipat di gang tingkat 2 imahna.
Teu aya obrolan, teu aya imut, teu kadenge heureuy anu sapopoena mapaesan hubungan salaki jeung pamajikan anu geus ngabina rumah tangga 40 tahun lilana. Ukur hate masing-masing, ngarasakeun kasedih bari panonna masing-masing nyawang lalangit imah. Aida ngerasa dosa jeung salah, maksa sidik pikeun nurut kana kahayangna. Da ku dirina ge karasaeun lamun anak-anakna teh teu sapinuh hate hayang kacicingan ku dirina jeung salakina. Aida malik nyangigir ka kenca, teu malik nangkep ka katuhu sabab mung nempokeun cipanona anu nyurucut bedah maseuhan pipina. Kitu oge sidik anu raheut hatena. Manehna malik nyangigir ka katuhu sabab embung nguciwakeun Aida anu geus mutuskeun hayang ngilu cicing jeung anak-anakna. Panonna karasa haneut. Cipanon ngembang dina kongkolak anu akhirna mah nyurucut ngalembereh mapae pipi anu geus rada karijut. Tuluy ngecelakan maseuhan bantal. Batin sidik teu daek sare terus tumanya kana diri, agulik sek jeung batina. Nakunaon geuning anakna nu jadi harepan teh kiwari jauh tina sangkaan. Panon nyileuk nuturkeun lamunan, milang renghap dina simpena ati. Hariwang tresna kalid sulaya. Tunggara ngekepang balu. Hujan cipanon teu bisa raat. Hate raheut nyorang tunggara. Hariwang puguh haribang. Bagja hate ukur saliwat. Sangkaan jauh tina harepan. Anggang waruga teu karampa palang siang bakal cilaka. Duh Gusti. Nah habat kieu. Tunggara naon ieu ngaranna? Dina kayan kitu dihareup imah anu keketrok. Barudak sidik gancang nogel dina jandela. Noong kaluar si horeng nu datang saurang awe tengah tuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedangkeun leungeun katuhuna nyeklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Sabada parunten aing mamanya tara dibukakeun wae ieu teh ieu. Jarajan heula ieu barudak da apal nuju seueuran di lebet teh ieu ibi teh ti kamari ge noongan wae ngintip wae. Dede. Ieu nyanak bandros ayeuna mah teh aya Putri Mayang, aya Ali Agrem, aya Cuhcur, aya bala-bala, aya Gehu, ieu aya leupeut di tah. Ari jeung aya ieu naon teh? Aya cireng sagala tah. Sok ieu jarajan heula ieu mangga. Pamiarsa oge para mancower salam dunya mangga bilih pajajan heula mah nya da ieu teh waktosna ka Bujang Seep. Pamiarsa kuno rojolna bisarwiti. Urang cekapkeun heula dongeng jaga riksa kebon bagian anu katilu dugi ka dieu. Urang teuneun di haneulem sieum disan sampeureun wangtuna di hanjuang siang geus sanalaeun urang samper deui di bagian anu salajengna enjing sonten. Pamirsa hatur nuhun ka sadayana parantos satia manco satia ngadangkeun oge ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng Aki. Sakitu heula panginten anu kapihatur, Aki namit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hancur.